khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun wa qala ayatin ukhra bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa qala nabiyuna wa habibuna wa syafi'una Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam man nakaha lillah wa ankaha lillah faqad istahaqqa wilayatallah. Al-hadis sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu wa habibuhul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil wa qala Adai bin Zaid fi sya'rihi anil man ila ta'asa wa sa'an qarinihi wa inna qarina bil muqarrani yaqtadi wa in takun fi qaumin fasahib khiyarahum wa la tusahibil arda fatarda ma'arradi ilahi anta maksudi walidha kamaktu bi'atini mahabbataka wa ma'rifataka ilaya wali hadhil jamaah ya hayyu ya qayyum ya hanan ya manan ya dayan ya sultan ya dzal jalali wal para suyukhun al-qurama, para alimil ulama, para kiai, para kesepuhan, para tokoh masyarakat, tokoh agama sanaos dari tata satu persatu namina insyaallah tangirangan karena rasa hormat taat simkuring kasadayana urang sami-sami bantos doa mudah-mudahan ya alimil ulama guru-guru urang sadaya ku Allah subhanahu wa ta'ala sing dipanjangkeun yuswana anu barokah sing jembar dina rizkina ditepikeun tina sagala pancabahyana ditambih keberkahan ilmuna, ditambih jamaah, ditambih santrina, nu tambih orang doakeun mudah-mudahan sing ditambih keikhlasan karidoan kanggo teras nyayak urang sadaya menuju ketetaan utama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar amin ya rabbal aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer min adnal wilayah ila a'lal wilayah bil khusus Bapak Kepala Desa ataupun yang mewakili beserta jajaran nuku sikuring dipihormat urang doakin mudah-mudahan pamimpin urang khususna di daerah urang di Nararaga ngajalankeun amanah masyarakat hakikat amanah ti Allah sing diringi taufik beserta hidayah sehingga bisa membawa negara dan daerah menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur iman aman uman amin toto tentrem kortora harjo imadia mangun karso ingkarso sungkulodo amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke bil khusus kanu janten sababiyah biasa silaturahmina urang dina wengi ayeuna biasa kempelna urang dina wengi ayeuna yaitu keluarga besar Sohibul Hajah nuku simkuring dipihormat urang doakeun mudah-mudahan sadaya pengorbanan demi ieu acara sehingga jadikeun sababiyah wasilah cita-citana kahayangna kahoyongna dunia akhirat anu leutik anu gedena sing dikabul ku Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal. Oke mudah-mudahan putrina anu perantos di Rapalan
anu parantos ditikahkeun sing tiasa ngahayeuk bahtera rumah tangga anu sakinah mawadah warahmah. Amin. Mudah-mudahan leureuyeuh sanajan lain malam Jumat ameh beutengna tereh bekah ngasilkeun turunan nu soleh jeung solehah anu darek ibadah anu nurut ka Abah. Ulah boga anak anu haram jadah tauman kalapa tauman gabah sok ngamuk inung bapa lagi meningah. Nah hayang meuli motor jeung HP anu mewah kepirak hayang neuleuh film adok majeng Abah aya malam Jumat. Naudzubillahi min dalik. Sadaya jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak anu di panggung, anu di luar panggung, anu di caang, anu di poe, nu geus kuring dipihormat, mudah-mudahan hadirna urang bukan cuma sebatas waktu di alam dunia semata, mudah-mudahan di akhirat pun urang dihijikeun deui, dibarengkeun deui jeung guru-guru urang di surga na Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu, bapak, hadirin hadirat rahimakumullah wa hadakumullah. Alhamdulillah dina saat ayeuna urang sadaya tiasa hadir di ieu tempat anu judulna dina peuting ayeuna urang teh idkhulu surur kanu janten sahibul hajah. Ari pagawean jelema eta Pak, aya anu capek tapi resep, aya anu teu capek tapi teu resep. Hiji capek tapi resep. Mana contohna? Dua orang ngalaksanakeun maulid Nabi muludan capek nguras biaya tapi telok aya jalma nu ngomong kapok muludan. Benar? Telok aya. Contohna dinu kadua kikituan jeung pamajikan capek teu pada. Ya, laleus ngah kadang-kadang aku lempang di luar beuteung kene tapi teu aya nu ngangguh jiga naik amprekan bae padahal mah capek tapi resep bae bener kan? Capek tapi resep aya Pak teu capek tapi teresep padahal mah teu capek tapi teresep. Naon eta? Ibadah. Bener tak? Ibadah secara umum ngaji contohna penting ayeuna naon ieu kakak capek dan orang ngadenge ieu gula jelema guluang galeong mabok salat. Ayo jelema nu ngagaleong mabok salat dan pernah aya sampai diimpus sejak capek tak salat tahajud. Teu capek ka ibadah, teu aya nu ngaripuhkeun tapi urang teresep. Ngaji penting ayeuna mudah-mudahan kalebetkeun amin. Ieu teu capek mah. Tapi hati urang teu mere resep. Turutkeun mah mun teu isin mana jeneng ngoloyor. Kadang-kadang buat pura-pura mau aku hiji. Mau aku hiji hayang kieu cenah ieu. Pura-pura. Oreng mah teu balik deui. Anu paling payah si bejo. Nyaho bejo. Banget kejo. Eta si banget kejo mah geus meunang berkat deh. Geus meunang kejo. Eta kan kejo eta berkat sih. Gitu. Kayak mulai ngecer setik ngejauhan. Datang kanu poe membreset we kabur. Asli bejo. Ngaji masangho, ngaji mahul. Hula babari kene naikeun kebo kaluhur mobil eta. Kaluhur mobil losbak daripada naikeun urang dieu nu telok ngaji di majelis taklim asup ka majelis.
babari keneh naikkeun kebo ka luhur mobil daripada naikkeun urang dieu nu telok berjamaah ka masjid sina asup ka masjid. Beneran naikkeun kebo mah ulah dipangku moal ka bawah. Budak ditarik kurang eleh tanaga. Kumaha eta bos kebo naikkeun kebo ka luhur mobil. Horeng mah dibuka belawang mobilna, bakna teh dibuka belah buri. Kebona ditongkrongkeun sintrek kanjutna. Cetrek we. Najlot eta kebo. Di mana kula neuleuna di Cibaliung keur ceramah. Eta anu naikkeun kebo horeng kitu eta kaji. Dipencetrek we eta kanjutna mun anu jaluk. Kudu bibit atau pentil susuna cetrek ngajlot ka luhur mobil tinggal nalian. Coba orang praktekkan ka urang dia anu telok berjamaah ka masjid dorong kareupeun lawang masjid bukakeun lawang masjidna singkatkeun sampingna orosotkeun kokolonna sintrek kanjut gila-gila ngajlot moal ngajlot moal ti kulama nyabok mah geus pasti beneran pasti mata hadirna urang di tempat ulah dianggap sepele hadirin. Namun sababna tidak sembarang orang mampu dan sembarang jelema bisa cicing di majelis taklim, cicing di pengajian. Cuma orang-orang tertentu pilihan Allah anu bisa hadir. Itulah jalma anu menang taufik hidayah. Tak ulah sok ngomong-ngomong diajak ngaji ku tatangga we mau kiai. Ayo kak ngaji, ayo teh ngaji, kami macan menang topik hidayah. Laju nak menang di mana? Moal ayah kurir JNT si cepat Ninja Express. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Paket naon topik hidayah. Di mana di Allah muhal ayah. Benar? Balik ke. Assalamualaikum. Paket naon utang. Kepamajikan urang mah utang beli di jauh. Panet tas sopi bilanya ada toko nah di Surabaya. Beli di Surabaya kirim kawana salam atau ibu-ibu nage di Surabaya susurai loba gaya jalan leher barang diajaran dur sabola pulang kenang topik hidayah mah kurang kudu disiaran kudu diperjuangkan kilang anu sok ngaji bae ge ieu nu sok ngaji sok polomo bae ngaji ge sok polomo bae ya ieu urang ngaji bae okoh polomo bae ongkoh komo nu telo tak sok anu ngomong ieu lah ngaji bae ge kalakuan mah teu bener keneh kami kajen telok ngaji ge bener cik sajik juri bukan sok ngaji kita bener atuh penting banget iya mau sakdina umur udah mikir lu sok ngaji kita bener atuh telok tak ulah aneh model pamajikan urang ibu-ibu pengajian mah pangramean dudu eta mah di mana ge benar tingkat RT sehat tingkat desa sehat tingkat kecamatan sehat balik sehat di kasalah benar ngaji bagi kasalah di mangalun jampang ngaji bagi urang kasalah di mangalun jampang baik urang sababna sabab gerak menang taufik hidayahna teu can ngaji eta hese ngeun anu hese ngamalkeun nah nu ilmu mah ngabadeug nu ngamal nu jarang oge
geus ulah ade syukur bae jur teuing suak seak ge eta daek ngaji pomo mutelok ngaji lain nya nyekek ka kakak ieu urang ngaji bae ge topik hidayah mandek ngamalkeun mah teu can ngan meureun ieu urang mah geus nyalon kan benar geus berusaha yang bener aya nu ngomong kieu nu sok salat ge nu sok ngaji ge nu sok sedekah ge nu sok ibadah ge belum tentu ka surga nu sok ngaji ge can tentu ka surga nu sok salat ge can kudu asup ka surga can kudu mun lamun nu sok ibadah can kudu asup ka surga aya nu tolong ibadah kubuhna ka mana nyer bikin keuleun bae nu sok ngaji jeung salat can kudu ka surga aya nu tolong salat tolong ngaji kubuhna ka mana dia ngan minil mah urang mah geus nyalonkeun diri betul nyalonkeun diri biar jadi anggota salah satu pengisi surga aing ngaran nyalon bisa menang bisa henteu benar ngan aya harapan mun da geus nyalonkeun diri geus usaha benar yarju najata wala yasru masalikaha inna sabina tala tajri alal yabisi urang papan sok arep-arep salamet tapi kalakuan teu eta aya jalur surga kalakuan neraka ieu urang cenah ge parau ge telok numpang dina daratan ngan urang mah geus nyalonkeun diri ngaran nyalonkeun bisa menang bisa hanteu ngan aya harapan mun menang teu cara mun teu nyalon doakeun cenah sugan duduk di kursi DPR kabupaten partai mah kakak teu nyalon polong Kiai gerakkeun supaya panen tahun dia marada mucekil ya rada enak sabaraha hektar nyawana teu sacelebek-celebek aja sepak gitu wedan ge macam-macam ieu urang geus nyalonkeun diri mudah-mudahan urang menang amin ya Allah ya Rabbal alamin urang ke kabehan ka surga amin dipimpin ku alimil ulama ku guru urang dituntun ku jamaah pangaosan jamaah salatna amin Alut, Kang Panderian ke ka surga mah RT. Mana RT? RT. Sangaranna. Ulah lagi gunung mah. Dan anggeus biasakan menyimak segala sesuatu sampai habis biar gagal paham betul. Jangan di-skip-skip. Kang Panderian Unang si RT paneri amat asup ka surga pulau padosa belum tentu kamin amalin ya tasawwaru bi surat amalin dunia summa yasiru bi husni niat min amalil akhirah kam didinya kam ditaksir berapa banyak ngabadeun nyek srek kalakuan anu casing dunia kalakuan dunia padahal tapi berhubung bagus niatna bagus hatena cuma yasiru min amal akhirah berubah menjadi amal akhirat dina wajasa menghasilkan ganjaran di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, Pak, eta jadi RT kalakuan dunia ulang kita jadi RT mending dikuburkan ku sakalurahan modal. Tapi manehna madai berjuang demi masyarakat betul. Non teu capek jadi RT. Oh, mau susi membagi BLT itu meunang nyekek RT. RT nu dikapok. RT pada dia surga lain itu sabab loba dosa, sabab RT maka di dunia ge pan eta Umar suunan didata budak saha nu can menang BLT. Urang ajukeun kali-kali menang jeung henteu nama. Di akhirat teh kitu nu mantap maena pandere surga nyiaran masyarakatna bisa nu katingali. Kau ngalorah raka ditook nyaan bae aya panggil awewe ibu sarboa
batur mah sasuk ka surga kumaha mengararaban birit pe ka neraka. Sarbo aja ya teh aya mah kumaha ieu teu di Banten tadi akhirat ya. Di Banten kami mah asup ka pangjarahan dia mah di tukang sawo keneh bae. Kami asup dia mah dia keneh kunaon tukang araban birit bae. Pugu abi mah orang boga dosa keur hirup dan katobatan Pak RT. Dosa naon? Iya hubungannya jeung birit Pak RT. Kunaon nyorang wajusan salaki keur hirup dan katobatan. Hei, ya pan perkawinan ya pernikahan. Ai keur bebenean mah sanuan nih menjus hareupeun bebene. Aya tah? Moal aya sakumaha bosona ge tas ngedahar depan mantang sumogo. Untung goreng. Di hadapan bebene mah moal bani bejos. Kalau lu padahal dapur atuh kunjung kana seeng. Benda mah berendak kedap suara orang kalah doang kalah salon aktif. Wah. Nemonan bebene ge mau wadina nu leutik jam mejus bae. Sal mejus tuh cibit adina. Neng mau mejus bae can ngisipkeun bae ka. Mejus cibit deui kebal-kebal dulu urang urang jerinya di cibitan bae. Kita di kecana teh nu mejus cibitan adu bae. Tapi kunaon ai keur memeh kawin murah senyum geus kawin murah pejus. Wangi di buruan imah jeung salaki geleger. Wangi di tengah imah geleger. Cik salakina pohara biasa wae ta pejus. Kumaha cik sarua apa nemal bae eta. Dengekeun bapak-bapak. Mun pamajikan urang rebel ulah dilawan. Tidak ada sejarahnya perempuan kalau debat oleh laki-laki, tidak ada. Kenapa Rocky Gerung sampai sekarang belum punya istri? Anda tahu Rocky Gerung? Rocky Gerung, ahli debat di Indonesia. Siapa yang debatkan supaya dirujak Rocky Gerung? Eleh, tapi udah boga EWP kan kuari. Sabab lamun boga pamajikan, pasti aja pamajikan eleh, jatuh martabatnya. Tapi kamu menangan baik, kamparet atau mengenal laki, wahyu tijurik lancar jasa. Beneran? Geus lamun pasien yang babi udah dilawanan, tinggalkan beli rokok 4 bungkus, kenyotan sampai beak kekek awal ngadengikeun marepeh ieu. Kunaon mah ngawek-wek bae kakana jadi mustami bae di dinya. Ngadengikeun bae, tinggalkeun kek repeh kurang dibawa ceramah ai kata eueuh hiji-hiji acan mah. Itu bae pelajar memetikan di. Orang ada kopi berinya kebal-kebal cerik panas pan beak mitoh-mitoh aja di gerbong. Allah. Ya, cik sarbo ante kakak aliu amat pejus ieu. Cik salaki da cik dia pejus ieu doang ai mah teu mabok doang dia ku bau. Nemak kene mah. Katujuan cik kakak aliu amat jauh jelema. Cik salaki ai balik jelema ieu galon. Salaki da geus teu kadeuleuk jelema. Udah ngaji bae kenang jam prolong bae. Komo lamun teu ngaji. Hadirin hadirat rahimakumullah wa adakumullah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mendatangkan salah satu syariatnya yang bernama nikah? Urang buar heula Pak. Nikah eta kan secara lugat abomu wal ijtima. Kukumpulan, rerejengan, babarengan, kekompakan eta nikah secara lugat, secara bahasa. Kita perlu nikah, perlu. Kenapa? Karena kita bukan Tuhan. Urang malain Allah. Tekasipatan bukiamuhu bina siki. Urang mah teu bisa berdiri sendiri. Benar? Ieu nu hajat sampikeun ka beres. Abah nanti nanti ngapunten. Gentian mah. Abah Sukaria. Moal jadi hajat. Nah, lamun tanpa bantuan dulur-dulur jeung tatangga, betul? Moal jadi urang mah makhluk anu ihtiyaj li ghairihi, butuh karena bantuan orang lain teu bisa hirup sosorangan. Ya. Jajal. Ieu hajat moal jadi lamun tanpa bantuan batu. Moal jadi teureut ceri RT. Ulang udah ceri kiai ngaluyang bae dari. Moal jadi ieu hajat lamun tanpa bantuan tatangga jeung baraya berhubung aya tatangga aya baraya anu ngabantu jadi seksi palawari jeung sajabina sehingga Bapak Sukaria tinggal duduk manis di kursi pelaminan make baju leutik Ibu Sukaria make barukat jeung tak-tak nak nyingging tas leutik
Hanya celep ini dia. Benar? Benar? Duduk manis, duduk tenang. Kenapa? Pekerjaan yang lain ada yang mengerjakan. Dibantuan kubatur. Benar cai ayah. Nunggu bahan ayah. Nungejo ayah. Di luhur para ayah. Anu halo-halo. Juru bahasa aturan wilujeng tumping ke bapak ibu uleman anu di kampung anu mangga di aturan calik ke tempat terjadi hapunten disampaikan mangga bapak suka Gedean ya. benar Mungkin. mana cicing Pukul. Beda we. loba jajal nu hajat korek nu ngorokoan palawari nu bere uang sabun palawari aing mah ku aing bae hajat masorangan masa pauling kosorana Gede we. perangkat potong mau jadi masang listrik dari dahilina ke setrum mau jadi di ayat lumpatnya pabrik aturan berujung sumping ke bapak-bapak mana saja sama sapu Kayak aturan tetap pakun yang dalam ditilu. kayak jauh demang mantap Tepakan kira. bilang bapak nu mantuan kita orang beli sopri kita hajat kan sora ge sok leungit ya tas hajat kilang aya nu mah komot teh leuweung ya kula coba penting ya sanu pangluhuran diukna gula ya pangluhuran nya di luhur buane jadina panggung pangluhuran mah ngan ieu gula kajen di luhur teu beunang kegedean kanu dihadap urang sababna gula di luhur ku sabab aya nu dihadap benar selama nu di luhur mereka nimatan kanu dihandap mereka nimatan kanu luhur maka sing kompak jauran bikin pamajikan hiji dulu hiji harap ari mereka nimatan pakabean sampai angus betul tapi jajal pamajikan kakak ditumpahkan ku kakak tuh mereka nimatan ditejeh geraga di luhur dipendek selama saling memberikan kenikmatan apa salahnya saling dukung betul iya kula teu beunang kegedean kajen di luhur ge beunang sababna mun kula ngawak-wak sampai ke 2 jam ceramah tapi nu ngadengekeun di handap hiji-hiji aja kurang dia beureun eta kieu geus kebal kumatna Dua pagor. jadi urang teh saling Tipu. membutuhkan kula butuh bapak-bapak geus saluan moalnya eluk beri sampai jam 2 keserian barang gitu cikuliwat nu edan berjamaah Edan ukuran ya. oh ceramah ulun naon Bisa untuk kiai. jadi orang ini saling membutuhkan lalaki butuh ka awewe butuh ka lalaki moal tulus jadi lalaki nah lamun eueuh awewe nu matak disebut lalaki ku sabab aya awewe ieu kan siga pikiran buat moal disebut lalaki awewe moal disebut awewe lamun eueuh lalaki kan tadi dibedakeun hidup eta saling membutuhkan berpasang-pasang Goblok atuh. pasang-pasangan orang saling membutuhkan mantap jelema mah ulah sok gegede teu pantes sieup urang gegede teu pantes nah sabab gegedean teh Soalnya pejabat diangkat ku rakyat gegedean kumaha seorang ulama kiai sekalipun teu beunang gegedean kanu bodoh gunang sababna moal tolosnya jadi kain awah nu bodoh mah betul nah apa gawean kain awah nu bodoh mah tapi kalau anu bodoh kiai boga ganjaran kiai boga pagawean awah nu bodoh mah nganggur kabeh kiai burung tawuran deh bilang kayak kiai dua ge salmon paharang-harang bae pamuteh kabeh jadi kiai tawuran dong anak STM oi lihat dia pulang ngomong kartin kalau mama tak kartin mah ada deh atuh kiai kita benang kegedean kajen jalma ngerti naon sababna ente membutuhkan orang bodoh untuk menyalurkan ilmu ente naon gunana ilmu teu diamalkeun mah eueuh gunana aya nu bodoh akhirna berguna makin banyak yang polong makin kok ganjaran kerja. Tadi mah bisa. Alhamdulillah.
Iya mah masyarakat yang jadi kiai kabeh moal enak, sugih kabeh moal enak, miskin kabeh moal enak, lalaki kabeh kudu adu gampang. Ribut moal enak. Geus urang teh kudu kumpul. Itulah nih minimal kumpul eta duaan. Kumpul eta minimalna duaan. Moalnya kumpul sorangan. Minimal kumpul eta duaan. Pelajaranna dina salat berjamaah, aya imam, aya makmum duaan jadi berjamaah. Mentak lalaki mah disebut lagi imam. Apa itu? Pemimpin. Mentak bisa. Itu yang belah dia. Sok make jas kan tara. Panganten make jas kurang sapal dan nandakeun hanya pamimpin nya ke jas namanya jeung ka kiri pada ngeunah celok. Ieu urang kumpul kudu kumpul. Sabab lamun teu kumpul moal boga hasil. Dan bila tamsilan bisa katamsil bahwa urang buktikeun lamun teu kumpulan cenah moal boga hasil naon nyaan kitu ramu aya sabaraha? 5. Lamun nu 5 teu kompak ieu moal boga hasil. Kulantaran kompak nyau kedo menang lomba. Benar? Kulantaran kompak ieu nu 5 nyau kedo menang lomba. Tapi jajal lamun teu kompak duaan bae nyewel doang. Curug jeung jempol nyewel doang. Moal menang akibat teu kompak. Ieu urang ibarat ramo sebenarnya mah Dede. Lamun sorangan bae, naon nu bisa dihasilkeun ku jelema sorangan? Ya. Lalaki teu boga pamajikan. Contohna ieu mah. Pan jelema mung istilah Allah bubur syahwat. Boga syahwat ieu urang. Boga kaya kari-kari teu boga pasangan sorangan bae. Paling ge utang bae keur boga kahaya. Ya. Sebab sorangan. Tapi lamun boga pasangan nyambung. Dina ramo. Urang buktikeun ieu jempol ibarat ulama. Sagala ge lamun geus cap jempol eta berarti pangbagusan. Ya, asan sayur abdi pamajikan anak teh. Biasaan ku salakina teu kudu ngomong ieu be salaki. Mantep berat. Bener dah. Eta ku jempol mah isyarat kana gagah. Emang kiai eta gagah. Al ulama warasatul anbiya, al alim habibullah. Tapi ieu si jempol teh beunang gegedeun. Bonan sababna eta jempol bisa nyetrekeun gas oge lamun dibantuan negara nu apa. Bener tak? Cek ya. Cekelat gas kurang. Ieu jempol tukang nyetrekeun gas cetrek hurung ban gasnya. Kusaha dicetrekeun? Aku jempol. Tapi pan si jempol tumanina nyetrekeun gas sampikeun ka hurung ieu gas kulantaran si gasna teh ditegeran ku lompatan. Tapi dia jangan lompatan gunung. Gunung lompatan. Si jempol nak nyetrekeun gas. Kira-kira bisa ngejetrekeun mah. Kiai itu adalah tukang nyaangan masyarakat melalui ilmu ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Kiai sebagai pelita anu nyaangan masyarakat, ngaji magaan masyarakat, bisa ke magaan masyarakat lamun masyarakat nu bodohna aya. Bukan majelis taklim nu bodoh aya kiai aya. Jadi tak maca kitab jadi, ceramah jadi, tapi jajal kiai doang. Nu opatkeun sulma eueuh. Kula ceramah ngawewe ku jelema nu edan. Mah jadi kurang teh saling membutuhkan. Ia jempol padahal panggagahan jempol panggagahan. Bila kita boleh memilih mending keneh eueuh ramun sejen daripada eueuh jempol. Bener. Sababna lamun aya keneh jempol mah ieu sagala ge bisa kaangkat. Sabab jempol mah jeung mamana ieu ngagabung. Kiai mah ka mana dia supi. Jeung curug nu suki gambar nu suki. Curug. Sabab nu suki mah digambarkeun curug kunaon sababna? Curug dalam pongkah. Dianggap ku batur. Enak kan jadi tukang teng aing diterekan. Sawae gawean ku dia. Ditunjukkeun di gawean tapi jajal ka kajelma masyarakat kita ka babaturan. Enak kan teng aing tapi ku beungeut dia. Nu sugi mah pejusna ge dianggap.
ulah omongan anak nu sugih jus tut deh kerja misalnya nah kata apa jus jadi sehat nah sehat sana bab nu jus kurang jalan mama sakat mau jus bari jeung bau juri dia nu jus aja kotoran bawa tadi kujuri dia curug gitu curug dah ya di tengah hah nana ya ya jangkong pemerintah ya pemerintah kali 2 kali 7 non-blok jadi lurah jeung RT mau saberat sabelah karena bulan itu menyolok air saya teman tuh balik dari BLT kongeng tolong nah sabab nak kami geus meunang mah rakyat aing urang ge masyarakat aja tuh nyolok kalinya geus meunang mah pamimpin urang tak pemerintah di tengah aya non-blok adil kali teu berat sabelah jadi manis pamuda jeung pamudi sabab pamuda jeung pamudi mah manis sendiri dalam kan buktikan tubuh pagar ayu tubuh paras mana sok ini tak parawan bari kalau pernah bangi bulan tubuh paras mana ini benar sababna lamun paras mana ditubuhan ku parawan ya kayak jona irit pan irit udah harga mulai unik sebab isi di dengan parawan nyuk kayak jona tik baik ini sih padahal betul mah kurukan kan tapi jajal paras mana ditubuhan ku ini benar kita tuh lu berlalu ayo bagian masing-masing ini Madibori kolok Madibori dukung Prungora di hareup selain dukung Madibori repo mantap kolaborasi dan muda insya Allah sukses segala lagi harapan pemuda sabab manis tuh dalam janur kuning nu aja di sangku janur di sisi jalannya janur teh daun kalapa eta nu sok dijieun janur daun kalapa morat atau daun kalapa kolot kalapa morat mungkin udah datang tuanangan datang udah kejar kene tuh daun kalapa lagi seger kene jajal kakaknya janur kubarala yang janur kubarala tinggal di jalan udah panangan balik dia guna sabab oh geus anggeus saja tanggedak dan geus garing udah mau manis tamun ya cingir letik tapi udah dianggap enteng biarpun kecil tenaganya besar bener ya saya ya grup ibu-ibu ya awewe eta pamajikan ulah dilalaurakeun kan gede anak-anak ulah diopenan ulah dijerikeun eta pamajikan kakak kajen tegeng begeng geheng deui nya gamreng di sumut ulah dilalaurakeun gaji di luar aya janda sebok denok mentok hargaan itu tegeng begeng bener sababna jasana ka kumarin kudu begitu yang cingir kajian letik lawarakeun ularakeun deuleukeun be ibu-ibu mah gunung buak sawah sakotak rebah ku sorangan bener tak kenyang bae ada bantuan gunung buak sawah secopek rebah ku bawah ku sorangan lalaki naon lalaki bawa enok dua ge dibantuan manuk kulah lalaki mengakui kelemahan tanpa bantuan seorang wanita betul mantak dibalik susahnya seorang lelaki ada doa seorang wanita ada dukungan kangjeng Nabi sukses lagi sama malak-malak amat boga pamajikan anu soleha Siti Khadijah hartana bea kali ngadukung kurangan Nabi eta sukses Nabi urang ge kitu ulah gagah-gagah aya pamajikan di burian urang doa seorang istri kok malah mendoa orang istri mantap dasar oi ieu leutik pedas leutik ge ben pedas buktina mun suwit cingir jeung nyempol sanu meunang cingir nyempol padahal kiai ku ewe nama eleh bae bener tak lurah di balai desa setap
di imah nama kaku ewen ada degung ke gunung. Kiai di luhur paduang maung di imah meong. Pedas yuk. Ulah di laut sepelek. Tapi rumah tangga supaya sakinah warahmah kudu saling menghargai ya. Kajian letik ulah disepelek kencing ini ya, kencing. Tapi udah benar sebabnya jempol eleh. Kiai eleh ku pamajikan aku penting model kakak. Kumaha gitu. Nunggu pedak kalemahan cingir mah ya. Ku juru. Sok eleh. Eta kita ngajian parawan cing di kami sepak aki asal sugi naikeun bae. Bener tak? Kunaon ka kalau badilunya ku bangsikan ku teu gablek nanaon. Kudu nyerang kambing hitam. Bikang mah lamun cukup parah mah doang buhaya lineuk. Buhaya cukup parah moal galak. Kunaon ka majikan kakak gangas kakak kurang parah. Woi. Ini bedaan bantu ngerti kan ya baik. Kalau yang dia kangen misalnya, entah kalau lihat naon. Emang tuntutannya seperti itu. Kita aja yang lemah. Kok malah lagi ngedul mah. Kalau kau ngusuk mau jejer. Kayak dahar menang kulit taruh pamajikan beli lauk. Tolong. Oi. Buaya ulama santren di Cikande. Di pinggir pesantren saya ternak buaya di Kalimantan dikirimnya. Tapi rutin diberi parab. Eta kami ulin tadinya sugar buaya yang nyantok. Sabab sebuhan gitu. Tapi jajal eta buaya besok balak ngegolongan di lemah. Kunang sababna kurang parab. Eta pamajikan kakak lamun di mana galak berarti diuni buaya. Sabab kurang parab. Jajal urang loba duit bae. Ngajena KS bae kakak. Di melentuk sampai meletek hatta matlail fajar kakak HS bae. Sampai ke kamu jual pajar diisuk sampai ke maghrib HS bae. Tapi duit gepokan moal ditoel ku bagikan kau dicarikan. Bulan di bulan mulut HS bae langsung dicarikan kau majikan dah. Duit lo bayi. Ih bener. Tapi liwat yang mulut sapar demi alis ganas deh bae. Sebabnya kurang parah. Oh dari apa ampun neng mah. Kumaha gitu. Wah, kudu rumah sok kok betul gambar nanon kok majikan galak. Wah arah. Teh. Tenang bo di menangkeun ku ulama. Nganu kieu masa model jeung kula parolong. Detik tapi lo lawarakeun. Ya, dan kabeh ulah siling paido. Dina rumah tangga siling paido. Mucik salakina dia mah teu bisa nyeuna naon aya nu ngalah duit mah tetep mengolahkeun duit mah pamajik. Pamajikan kakak menang lauk delen jikolot teh di bilang. Gede-gede nek pun delen. Dibawa ka imah teh dipolahkeun mah ku ewe moal kadahar kan. Jadi kabeh ge siling duku. Beneran. Kula mah lamun jangan tukar pamajikan kula di sana tukang ceramah kula di imah teu sanggup kula kurang parah ya anu penting nu 5 unsur tersebut ngagabung ngahiji kalau boleh memilih mending kene Allah ramok nu sejen daripada Allah jempol. Kunang sababna jempol ieu ulama bisa ngagabung jeung nu kabehan. Ka bapak-bapak kanu sugih ngadeuketan, ka pamuka pamaneta ngadeuketan, ka pemuda pada ngadeuketan, ka ibu ngadeuketan. Anu magahan urang di masyarakat, anak urang, incu urang, salah urang pamajikan urang salah. Ya. Betul? Aya kiai mah kajeun jeung jempol doang. Nu tiluan tadi ajakan. Pol cik jempol cik, rok cik jempol kasih juru. Rok tadi ada nanti luar udah jakan orang duaan bayo baju nyenang angkat yuk akuat ya angkat kuduaan baik itu sama benar ayah jempol ayah mau bosan jengnya marok jam dia baik kong masih jajangkong teh angkat yuk aku angkat angkat
asal jeung jempol. Oh jeung dia bae cari manis angkat yuk angkat. Oh jeung dia bae cingir teuing meutik asa jeung aing mah kuat bae angkat. Tapi dia ada curug jempolnya. Yuk angkat yuk aku yuk. Ayo nanti bakal ada tiga di bukti. Tapi ngaji kita kalian di mana kita ngejar makari dia ya. Kita mau kiai kafe. Aku bisa dapatkan diri ngomong. Ya. Nah, ayo angkat yuk jangan cik curug yang etan teh jeung yang angkat yuk ngorok apa. Kita botang jauh jauh. Repo jeung ieu atuh repo jeung cingir mah ngomong jauh jempol. Jauh jempol. Ieu hajat penting ieu moal pati sukses lamun eueuh kieu nu ngadoa saha? Tak kamu tinggal ngaaminan betul? Ih, gila kitu ge nyep kan ngaaminanna. Kebal tadi kan kaki ge dasarna kitu bener situasi. Ai keur berjamaah moal kebal-kebal ngadoa nya bisa segala timu. Nya sakedeung bae, harunya kanu ngaminan. Komo pan kopi geus aya di hareup. Dahareun geus aya liuk deui abdi kebal. Men! Kecuali sorangan bae dan sampai seblak dampalengan kakang ngadoa jor deui. Sebab teu buka batur. Doang imam berjamaah ka jeung kakang talapuran ulah ngajian ulah ngamatkeun Quran keur salat aya jamaah. Itu geus teu pada kawan. Ya. Dolakeun ka dieu. Mun eueuh kiai urang moal sukses. Eta nu ngadoa kiai betul. Nu bisa marhaba mun rata-rata kiai doang jeung masyarakat mah ngecacalangapan teu puguh. Abah Sukarya loba ge cacalangapan teu puguh. Nu bisa marhaba mah timu jeung kalimahna komo jeung artina kiai jeung santri. Nu ieu asalnya waraba geus saja. Aji ya kan calangan nu becus itu becus. Beneran. Kiai calangap kumaneh bangkok. Kiai bangkok kumaneh calangap. Orang wismah. Kiai mayaho was pilisi. Jika kamu wayah di kepung hansip. Nyawa ramai. Yauma hasri jika kamu. Caumang arsip. Munasabah di kepak hansip dia. Malik terus hansip. Gue lama ayam amalan coba besok aku bukan pikiran. Kiai mah hilas tulil firdosi Allah pikiran ilas. Dan gue naik bagian guys alhamdulillah. Gitu lah. Baru aku mahal. Udah ngedek. Rumah tangga mual sakinah mawaddah warahmah tanpa bantuan ulama. Siapa yang bisa menarikkan terkening? Atul ijab, kuratul oyun dan lain sebagainya. Ukudul jet, kiai menerapkan aturan rumah tangga dina kitab kuning, kitab gundul, oh bukan hiji-hiji aja enggak tinggal jemutan kaki. Diterangkan ku kiai didengarkan ku urang, oh rumah tangga mah kitu hareup cek agama. Munasabah aing teh nambe bareng teh kitu ya aing mah. Diterangkan ka ku kiai dina kitabna rumah tangga jadi endah. Pamajikan jadi ngahormat ka salaki ngahargaan ka pamajikan. Urang coba mengenal hukum agama meuli ulama. Jempol. Mending kira lawan sejen daripada ujung. Jempol. Mantap dina saeran tadi di payon. Anil mar'ila tasal wasal angkorinihi fa inal qorina bil mukoroni yang tadi hiji jalma tong ditanya naon kalakuanana tingali bae baturna eta moal aya bedana deketan kiai insyaallah urang teh kabawa mulia supir kula tadina rokona matra masuk bulan kula ibadah sampurna 2 bulan orang itu mah gila ulah lain kiai ulah kiai gede dia pamajikan rencana pernah kula datang tinu hajat tinu muda dan ijah kiai tos dongkap urut minum pula ku jamaah mah pada merebutkan ku pamajikan kula tau urut aing minum aing batur ge parebut teu hayang aing bisi katapaan mengi
lamun deket jeung ulama insyaallah gabungna kumaha jeung gabungna kajian jelema bener aya jelema teu bener mah ripuh ka sababna cenah ge lamun ruha ngeukeun dina lembut tereh padu urang gabung jeung teu enak kajian kalakuan enak urang peuyeun teh enak sababna mawa teu enak eta leuwih gampang daripada mawa enak kitu eta berarti kan wa in takun fi qaumin fasohib khiyarahum wala tusohibil arda patarda ma'arodi mun cicing di hiji tempat deketan jalma nu hebat ulah deket jeung nu kumat bisi dia menang laknat deketan nu hebat cik agama cik Allah insyaallah kabawa berkah ulah deketan jalma nu kumat nu arana ulah menang laknat di Allah naudzubillahi min ya rumah tangga hadirin urang benerkeun sabab cik Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum atuwalakum fahdaruhum ulah neunah-neunah berbebenian mah sagala ngomong dirasa kamu adalah separuh nafasku enggak ada kamu aku leungeus eta urangnya kata-kata itu dibantah memang seperti itu sebabnya ketika teh orang kerwogo otomatis saya kata peribahasa saya kucing teh rasa original saya teh kucing mah rasa bola mah padahal mah rasa coklat cik bebenian tapi jajal kak kajian cenah walaupun enggak punya apa-apa yang penting setia kepadaku tetap geus rumah tangga teu boga gas mending ge gak kakak aya kurang parah bagarak pribadi nu intina dina rumah tangga bukan cuma sebatas nyukupi kehidupan dunia dohir tapi batin juga perlu eta pamajikan urang tanggung jawab urang anak urang tanggung jawab urang inna asadan nas yaumal kiamati adzaban ala rajulin jahilah pangripuh-ripuhna siksa bakal dikibakeun ka hiji lalaki kepala rumah tangga juga pamajikan anak dengan dikana adab tanggung jawab urang eta pamajikan urang mata memang raketak rakutan raketik pada ke pamajikan ulah langsung raketak ya harus bisa teh tanya di sini teh kesalahan bukan aku dulu harus pukul wallahu ahad itu pula mana ini adi macam ya di bawah lakak kuari harus pukul wallahu ahad bae teu bisa kakak bisa pakai teu bisa sina haji iya mah pukul teu bisa bibisanan ka dieu cenah aing mah bisi pae deui jangan cara makan dia jangan ka pamajikan magalan ku maneh ka kami tadi ada yang keturutan iya niat mendikan apa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is itu sampai modal anak urang teu bisa ngaji pasrahkeun ka mate urang teu tahu dan teu bisa ieu tanggung jawab urang jadi mantap rumah tangga eta bukan cuma atas mobil kebutuhan biologis semata tingali dina istri ari pi ewel manoba ngan pi istri itu nah istri is eta jeung trik gabung trik eta tilu mun hayang boga pamajikan teh kudu aya tilu unsur dina eta awewe istri is nu kahiji agamana kudu Islam kajun geulis mata sipit di rumah tung tapi ngomong nak doang Tionghoa hanya oe hanya geulis jadi Islam kagade asup Islam nu kadua istiqomah dina jadi pamajikanana boga duit salaki aku ngawak mereka salah istiqomah sebab urang mah kadang-kadang cetak boga duit maka salaki ngomong sayang dari kedua ngomong salaki mah ditendang jadi sebabna ieu lalaki lamun teu mere napa ka pamajikan ibu-ibu kami ge isin teu kawawa kudu ngomong mah eta emas di toko hayang dibeli jurlaseuna kudu bungka mampu kumakeun horeng mari do surga bagianana salaki tegap negeri do bae ya urang mapan tadi teh ya lain jalma anu usaha bisa usahakeun hasil teh milik lamun salaki hayang boga milik bae kumaha usaha eta salaki teh cukur sing botak teh kuluna sing ngaleman laju tidinya ganti bajuna ulah make baju make pempas nu gede bae ukuran bebel bang susuan lah
Kayak balik menang duit tuyul ya. Tuyul makin. Iya salah kita teh lain tuyul. Jelema geus usaha mah jauh teuing hasil jeung teu nama pasrahkeun ka pangeran kecuali salah kita ada pangangkanya teuing. Kan eta istiqomah itu jadi pamajikan. Nah, nu terakhir isina. Bikang mah kudu isinan kasalaki, lamun kasalaki geus teu isina kasadeui. Siti Khadijah macan pernah cenah kita Kangjeng Nabi aya di rompok tangah ka Kangjeng Nabi. Komo lamun Kangjeng Nabi keur nyarios tungkur. Ngadengkeun ka pasalaki. Tungkur bejaja pamain urang di lamun salaki ngomong tunggu tanda lah. Karang ke salaki teu calangap. Karang teu calangap. Ya karang teu calangap salaki teh ngomong-ngomong aja. Jadi ting pamajikan apaan? Hayo nak ngomong naon maneh. Nyaho naon? Gumana mah bisa nama idok bayi teu ngarasakeun hirup jadi bikak. Sanjik salaki kemarin malah laki meureun. Unggal pas ya tuh ngerasa hirup jadi bikang bae. Laju nabi ki waktu masalah ki make dasar pamajikanana. Dimana dipake. Laju nyakal sapu kamu dua nyapuan bari make dasar jeung ti. Cing pamajikan, kumaha naonan make jeung kami jeung dasar kami. Bagian nu ngomong. Aing teu ngerasa hirup jadi bikang. Aing poe nu ngarasaan hirup jadi bikang. Moal enak ada lu poe teh duduk masalah ki becok. Aku enggak gawe ngomong. Gabung kompak ulah pipisahan sabab naon lamun urang ngahiji insyaallah hadirin ieu bakal karak jajal lamun biru pahuras-huras hiji huras itu huras geus lamun pamajikan huras urang leuleus lamun huras urang huras eta moal timbul pasang buah akibat saduaan pada huras bisa jadi ngisi di tengah iman beneran seperti salaki nak pamajikan leutik bae ayo geura hees ulah leutik bae mah teh lamun salaki ngomong ngajak hees eta lain sahees kudu ngarti jeung karo ulah parolong mah ieu mah kupeda sampeyan dari sini masalah mikir nu mata nu tunduk mataku maneh ngajakan hees ka kami aku berhees teh heula mata kami mataku maneh teh mau pipasean salaki nya tengah penting gane kata tangga moal eta ngoloyor salaki ka kamar kerek main nama dalam TV bayang bari ngadaran sebelah tangga setengah 11 jadi botol dan ngising ke pegawai saya kudu ka pintu pan otomatis butuh bantuan salaki geus hees diantar ka kamar dibuyang-buyang kak meleket matana salaki neungan ya mata aing mata dia lain kitu kanjana kami hayang ngising jubureng kisah ngising biasa tuh mata kula gagal mau dibalikeun mah bisa ngomong akhirnya cik pamajikanna aing teu ngising aing ri ngising keluar sieun anjing borok kosong di tengah imah ngising jam 2 penting salakina kurang tah ini cak tai cik salakina tai saya jadi ting dia bener nah kumana hayu tai kami nah eta nu kitu mantangnya sakinah aing ribut kan coba jaga lamun kurang ke pangeras-eras minimalna moal ngising di tengah imah teh pasti ada karulian dapur di penting salakina anggar terngising ku pamajikan ka terngising di salakina nu aing sieun anjing ngaran beuki barani cenah anjing sieun tadi anjing bener heuh itu udah kaburin heuh cenah ngising aing nganterin ngono ade ulah digeur teh jae teh aing di dieu hei rumah tangga intina rumah tangga eta siling hargaan ieu kan salaki ngahargaan pamajikan pamajikan kana kasalaki mantap pamajikan ieu minimalna kudu boga kaisin kanu jadi salah ulah sapoba teh ngalawan eta kasalaki lamun ieu pamajikan ngalawan kasalaki mumpang kasalaki komo nusuk pan geus dibajakeun buat ieu hukumna ngagugurkeun kana napakan
Lamun pamajikan orang nakal kan jadi salah dijajak HS teh daek atuh geus isu kalau dipakat. Ulah hese-hese tinggal ke di tempat HS kalau ditengah ngomong itu doang. Ieu bahaya mantak rumah tangga sangkan enak sakinah mawaddah warahmah judulna mah kabeh ge kudu ngaji lalakina ngaji pamajikanna ngaji ja eta pamajikan dipagan ku salaki mangalawan tapi dipagan ku kiai insyaallah nurut lamun aya awewe teu nurut ka salaki teh neukeun sok kalunjak ka salaki tilu perkara ti Kanjeng Nabi anu salat na moal ditarima doa na moal ditarima sakabeh kabagusan moal diangkat ka langit ku Allah nu pertama al abid abikun min sayyidihi seorang hamba saya anu kabur ti dudunganna baheula ieu mah kuari hamba saya mah abid mah anu kadua adalah awewe almarah asakit oleh jauh jua majikan anu pake kahewa kudu jadi salah eta moal ditarima sarang dulu salat ke Allah ngaji Quran karena tapi salah di hewaeun ulah gagabah puasa lagi kudu bebeja heula puasa sunah kudu bebeja kak kumaha menjadi supaya kami kabeh puasa oh mangga kamaengan cek kami dasar lagi irit-irit kana beas lumayan ridho salah kumaha ieu salah ki bebeja kak ulah gagabah dia puasa ikan datang di Malaysia bajana sono puasa deui dia ulah maksa sabab ngabakti ka salah mah hukumna wajib tak masuk sunah teh mah udah jalur elingis leungit itu sama tipu ke sunah ieu mah kawal wajib kalau baca di kodok salat sunah gitu bae dengerin di mah telok salat sunah pagi suka kalakuan edan hadirin rahimahumullah wa ta'ala jangan ke rumah tangga ya ngaji kalian urus ngaji mah insyaallah beres tapi ya jangan nyehepkeun jangan dieu ya pula geus eueuh deui ya anak eueuh deui nyehepkeun di Kanjeng Nabi mana kalilah wa angkalilah faqadika sahabat jalur nikah Allah tadi bapak sore balik nikah karena Allah kita berhak wali nikah lain waliullah lamun urang nikah kena karena Allah nyaran minantu lah hese-hesenya nu penting mah daek salat jor teuing loba duit lagi nu penting mah daek salat jor teuing loba duit nah ulah eta nya salat teu daek duit teh gablek eueuh araheun komo bisa bulu santri mah alhamdulillah santri mah masyaallah eta makhluk pilihan Allah puluh kurang minimal untuk minta kiai kurang bukan minantu ieu mah aya santri ngajak di buburan teh ka mana darajat silaturahmi cenah kanu anak abah ngomong silaturahmi nganyang darajat kanu anak atuh bahasa Arabna silaturahmi kami betaya bukan minantu santri dulu kami kawin ka santri rumah usi kleuneuh masuk usi kleuneuh pohar eta barang santri seukeut-seukeut direksikan budak jadi sejarah mengajarkan agama anak kurang menang capek melihat orang pak karya ya kali dikurang kali-kali dibawa ke sama laki yang telok ibadah nah untuk bilahimin dari kes ulah ketika ditanya kalau menantu sok sholat telok sok ada pun bohong udah sangkungannya ya ulah gerananya kan gaji nah gawe di mana nah apa gawe ya yang penting bapak duit deh santri nu hebat tereh kak loba anak angel kasugi ke mana di santri kalau bukan anak mah tereh ngan lamun tereh ngabuliak pamari ngajot kaleuwih maju sabar kayak ngabuliak nya mah kudu sabar ya segala prosesna kudu berarti oke ulah deueuh hasil prosesna tetap loba santri kabur ka Malaysia ku sababna teu kuat sabar nah ya teu kuat sabar da istiqomah eta harare ya matak lamun sabar segala S2 jadi maka bakal sukses syukur jeung sabar pamajikan syukur kata laki detik gede syukur wadana detik gede milik sabar diberikan Allah Subhanahu wa taala salah ge syukur ka pamajikan urang dibantu balik di pagawean lapar pamajikan ngejokeun alhamdulillah gerak pamatang ge urang ngejokeun pamajikan minimal syukur eta pun atur nuhun
Terus satu nuhun turun tak kabeh parengan nuhun ka Allah alhamdulillah laksanakeun parengan diberi ku salaki hatur nuhun sok saturun celok diberi ku salaki celoknya hatur nuhun kitu kakak barina nih mau kita nyusul cik salaki nyusul mana ieu nyusul bulapret awal kita bisa lagi jadi kopi kadang-kadang turun bagian kopi sorangan itu kopi paling mana bulan saksa kopi ini itu pangit ke pamajikan diuyup ke pamajikan mulidat pamajikan kopi jurig tuh aja bisa lagi dia kopinya dia jurig tanya tidak kopi lagi diuyup ya, saya orang di rumah tangga judul nama kudu cilik hargaan muan buat cilik hargaan dalam majid dengan agama. Hadirin hadirat rahimakumullah wa rahmatullah. Aku eta mah tinggal naik menjadi bagi salimnya. Salah kira ngaji pamajikana ngaji ulama hitung anu ngagiring ngelau kana bubu bae. Aku kok geus itu kana bubu tinggal lewakan we boga buti nasan tadinya. Di majelis taklim pagahan guru masing-masing mata hargaan guru di tempat masing-masing eta perintah ke urang sadaya ulama datang ka dieu di onang bae buat masuk ka di onang kalau masalah kokolay orang baru ieu mah datang ka di onang teu ngaran onangan pasti sagala disadiakeun tanya itu ngaran onangan ieu jadi kieu mah nangeun cenah balik sok amplop tamal tanel berkat loba atuh pancape heula bulan jadi urang kayak gitu lamun aya bawa dalam akhirat kudu daek cepet ibadah di alam ulah aya maaf tapi ibadah teh tadi teh naon para uget kalau berlayar di daratan artinya urang teh kudu ikhtiar usaha melalui naon melalui jalan agama ada orang sadaya pangitan itulah diskusi kuliner ayeuna mudah-mudahan berkah manfaatna kun masafa wa makadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.